Pak RW euy. RW. Hai, jangan kemana Pak? Alhamdulillah. Itu ya Bapak RW teh bari naroskeun. Ai dinten ayeuna teh dinten naon nya? Ayeuna teh aduh. Dihap deui. Ora kene geus pohoan. Pak RW. Naon Ujang? Lain abi unggul nu pohon mah. Pak RW ge pohon. Pohoan naon Pak RW? Tah tempo ka handap. Ya Ujang, Kumaha mak? selamat ulang tahun ya. Nuhun. Ya, mate mau hadiah. Wah. Dan naon ieu mak? Sok tinggal ku olangan. Ih, tas euy. Keren ieu mah. Ih, halus atuh ieu mah. Produk negara halus pisan. Wah. Resep atuh mah abdi mah kieu. Beli di mana kamari mah? Kamari teh mah beli nate di Instagram @hemski project. Sok tinggal lian ara halus ya. Makin lebih ke kalian. Halus mah ieu mah. Halus. Ya, jeung mate nanya, hari Ujang teh ulang tahun teh di kasabaraha. Ayeuna 48. Nah, da rasaan mah 25. Ya kan tahun kamari 24. Tahun ini 25. Jadi 48. Hari siap. Hari Indonesia teh di ASEAN, Nyanya tuh Udin emang kunaon? tapi hari dang wae nya. Hareudang kumaha? Ongko Indonesia teh di ASEAN, tapi teu tiis. Baru sakitu ASEAN. Hari siap. Jangan gejang. Kumaha Pak RW? Iya, Pak RW teknik tah. Pang motokopi ke dieu juk bolak-balik. Oh, benar duit Pak. Nah, Ya, Pak RW. Ujang ke mana deui? Ada ka fotokopian deui. Erek naon? Ongkos kita bolak-balik. Hari siap. Asa muring kaki nya Jang. Heeh, Bu Gudin. Kunaon nya? Cek kolot baheula mah, lamun muring kaki teh sok aya juri. Wah, Nu bener Din, asa beki muringkak ieu. sarua urang ge. Bobo eta jurigna. Tapi pohon deui. Poho deui. Asa muring kaki nya Jang. Heeh, buset, kunaon nya? Din, kita. Oh, anjing. Kopi. Motokopi ke dieu juk nya. Boleh ka deui. Oh, baikan deui. Teruskeun. Si anjing. Itu aja disiapkan. Atur nuhun, atur. Ya, emak mau hadiah. Mana? Iya. Sudah dia tapi itu ditahukan. Mana? Tilu. Selamat ulang tahun Ujang. Nama saya Ade Sojadi. MMA.